Putus entong. Entong. Terus tahun 2002 hiji hari urang perkembangan Heeh, pagawean can aya, viewers menurun, inspirasi eueuh, harim hiji-hijina leungit. Itu pisan awal tahun. Oh, Dak. How are you? Hey, John. I am set everywhere in the house you. Aing teu ngartikan nu kieu teh ngabararangus naon. Teuing aing teu ngarti eta nu dina Google. Hari marane keur naon dari Keur merenung merenung kunaon ieu teh? Ieu teh geus tahun 2002 hiji. Tapi nasib si ieu masih kene kieu, eueuh perubahan. Aneh aing oge da batur mah maju si ieu mah mundur. Mundur ge bari jeung di mundur ge tenepi-nepi deh. Heeh. Urang mah komo coba hari teh mundur tapi labuh geuning. Mana mah mundur kagak awirnya labu. Kami toha orang mundur, da unur. Si nyahoeun kayak ngamek sih. Sebenarnya nama urang teh yang jadi lebih baik Lebih baik kumaha deui atuh da teh, geus kurang kumaha baik kan urang na we disarakiti wae. Cewek-cewek selalu menilai fisik. Teu nyaho si dompetna sarua. Gitu sarua. Da pangangguran. Aino kamari ka mana geus putus lin? Mana? Putus kumaha? Pan urang teh parbut jeung maneh meureun awewe teh. Bagus sih aduh. Siga nu eueuh dewe awewe teh hiji kuduaan. Ieu remikiran bisa cinta warane duaan mah. Mending kudu ku hiji kuduaan siga rental PS. Leuheung PS memayar. Coba bayangkeun maneh jiga urang. Tong Boroni ngabayangkeun jara di maraneh neuleuna ge geus hoream aing kuy. Damn. Aing geus rek hujan buruah mang pindah ah. Daripada hujanan, baseuh, baju anyar. Ayo ah. 30.000 baju ge ah. Si mending ya 2003. Modal di Moskow. Terus mana pernah modal Chan? Tara. Hey. Berapa Tara anjir? Hey. Lihat apa yang kutemukan. Wah, apakah itu sosok tuyul hias? Ayam Afrika yang mana? Artinya bukan. Mari kita telusuri. Siap. Lu orang mau suruh. Tempo. Ayo nuker ngalamun keur mikiran hutang siga nama. Urang tanya. Ben. Ben. Oh, beneran Ben. Cari bere udun. Matak menahi masalah teh ngomong Ben, tong sok diam-diam kieu narkotik, ngarokok lawe atuh. Saya teh balik tuh. Nih aya barudak. Sia nak naon? Aing kasarean berapa? Anti maling. Motor marem. Si mah beunta. Lain tidak sate geus mobil cik si mermet mer. Aing kata nu neangan sararian di mana? Urang teh keur nganter si itu. Si itu teh naon teh? Geus ganti tahun. Tapi kitu-kitu keneh cenah curhat teh sedih teh emang lagi tadi. Urang aing teh sarean Anjing sugan aing teh kudu rek dibere udut. Geus tong jadi Tadi surat tuna dewe atuh. Ari teu boga hutang mah da kumaha deui atuh. Tapi geus kaduruk teh. Jadi kieu Ben. Si itu teh curhat. Tadi teh naon teh curhat maneh teh? Jadi kieu. Urang teh berjuang seorang diri tanpa pernah disadari. Anjir, kata-kata naon muat. Dalam gede teh. Salam besar juga galian di Papua. Oke. Coba bayangkeun ieu nya. Maneh mun jadi urang kumaha rasana? Teh hayang aripuh basi jadi siapa? Lain ngomong ripuh-ripuh karunya sete itu bebelaan sih. Bebelaan perebut jeung urang teh ai maneh nang naon? Nyanyahwanan ripuh kumaha gitu. Kieu tanya si ieu mah keur sakola anak oge. Boga titel jomblo abadi, geus moal bisa dileungitkeun. Geus aku bisa kitu. Senyaho di mana? Ih,
Asli mah aing mah moal waduh. Emang mana saya sekolah? Henteu. Anjir, ieu geus penipuan pabrik ieu. Bisa ieu. tak apaleun. Urang terkenal di sekolah euy. Jomblo. Jomblo. Gak banget. Coba bayangkeun nya. Parane pernah can Naon? boga kabogot tina Facebook, Heeh. jadian dina IG, Heeh. putus dina WA. Gara-gara naon coba? Manehna teu apaleun artina piraku. Emang piraku teh naon? Piraku teu apal piraku maneh. Teu ada urang mah Saya mah piraku, urang gua dari JKT bro. Gue enggak tahu. Piraku tak apa piraku? Teu. Naon coba piraku? Atuh aing tanya. Piraku. Naon? Piraku. Ih aing mah piraku. Kayak ditanya piraku. Heeh, piraku. Da tuh Iya, piraku teh naon sih? Piraku teh piraku. Teu naon? Eta teh secara bahasa anatomi antagonis and discrete and discrete naon dina kamus? Piraku. Naon artina kan aya kata kieu misalkan ejaan. Tak ejaan teh ejaan. Piraku naon? Piraku teh diambil dari 3 suku kata. Naon? Piraku. Artina piraku artina lain kepanjanganna. Pira teh pikiran ku sia. Ku teh ku tak tahu apa maksudnya. Arirana, hah? Jadi pikuran. Jadi pikuran. Oh, kumaha? Pina pikiran Sia, rana. Rasakeun ku sia. Ku tak tahu apa artinya. Allah, piraku Islaminya. Anjing HP-na di asbak goblok wanian. Anjir, Super AMOLED. kan bayar teh sampurna mah udutna ge. Anjir jadi iklan. Dede Black. Ya, Black pasti Adina nelpon. Ya dengekeun. Luat White Kopi, passwordnya dengan siapa di mana? Naon Dede? Ya, Black. Ya. Melisa Peker. Boga duit di mana maneh? Cicing celengan dibongkar. Ayo guys bisa nebak. Cencelengan. Cencelengan nu mana nu dibongkar? Itu di kamar nanti. Cicing celengan ayam kampung. Piraku, ulah atuh. Ayam ka mana ya? Mana taman waam, Dede. Ih, nya maneh mah. Aing ge ngabongkar cicing celengan. Atuh pake we nu maneh. Kan aya meureun. Ya, aing bisa nebak nih ngomong. Ih, sia mah. Nya, sia mah. Ih. Aku dibalikin ka tarigu. Hirup dan Pan lopaci meureun dina eta. Nah, Iya bareng banget. tekas. Cicing celengan. Aduh, cicing celengan cemanin apa bos? Pasti ya. Pagi senogan namanya celengan. Pasti ngambek. Coba bayangkeun Dede eta teh ati kumpul acisnya yang IPK, yang di rumah yang Kamil. Pasti ngomong kayak sia aja. Sia. Sudah ditebak. Pasti. Geus karunya aing khawatir. Heuh, geus lah. Paruman usaha beak. Terus ada Adina nelpon. Aneh sih tuh. Ribu aing uga di. Benawan, orang teka denge dan tadi mau mana nelpon naon coba jelaskeun. Jadi kieu nya si eta kan adik urang sebenarnya. Si eta kan sok nutur wae urang. Sebenarnya mah da si eta teh Atuh dah makin bisa apa lagi. Cek celengan di kamar mana? eupan maneh sok nempokeun. Sia mah tuh. Meureun maneh mau aja di deui wae meuli sapi teh. Jadi Anjir karunya. sebenarnya mah si eta lain adik urang. Si eta adi tere. Sok telepon tadi pince adi tere gitu. Tahan. Wanita. Tadi ngomong punya pulsa, ayeuna mau kuota. Euy. Berarti kan geus menang pelet rek dengan di cewek sugane meunang teh cara kemana? Siapa ke pelet? Heeh. Pelet kampungnya. Pelet lauk. Geus mangkatnya. Yuk. Sama daki itu teh paeda kita teh. Asli. Hari itu naonnya macet. Itu anjing motor aing di parkir tengah jalan poho. Hampura aing gara-gara sia saing teh lah. Anjing sakit 1 kilometer ge ketemu we sakit kebon teh hungkul itu dah.
Aing balik ah. Cing calengan urang bisa dibongkar macam Pak Jurang. Tuh baru datang-datang geungkeun ngadon curhat-curhat teh puguh. Sare deui ya.